Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui simkuring wasta Pondres Pina Siti Mutmainah Durma Putri Munggaran. Pamirsa sadaya dina acara Wara Wiri Warta Sunda Warta Kiwari. Balukar drainase cai anu kurang hade Jalan Raya Kopo Soreang anu perenahna di Kacamatan Soreang Kabupaten Bandung raruksak. Ilaharna nalika hujan narajang eta lelewek teh kakeueum cai surta runtah Jalan Raya Kopo Soreang anu perenahna di Kacamatan Soreang Kabupaten Bandung raruksak alatan limpasna cai drainase. Saban hujan narajang cai tina drainase di eta daerah remen limpas tepi ka paimahan warga. Samalah tepi ka ngabalukarkeun bagian aspal jalana lalepasan. Lian ti kitu, runtah anu kabawa ku caah remen ngagugunung di trotoar jalan. Cek salah saurang anu ngagunakeun jalan, tole nembrakeun dirina ngarasa kaganggu alatan jalana ruksak sarta eta runtah anu ngagugunung teh nguniangkeun bau anu nyegak nalika ngalar ka eta jalan. Kukituna dirina miharep eta pasualan jadi puser pantenan pamarentah. Sangkan jalana moal tepi ka ruksak deui keur nyinglar kacilakaan. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring Pondres Pina Siti Mutmainah Durma Putri Munggaran amit mungkur. Bobo sapanon carang sapakan. Hapunten samu